sewe siwi nungkulan robahna zaman jeung canggihna teknologi sing bisa milih manfaat sangkan tengah rugi diri masing pinter ngatur waktu make HP ati-ati bisi ngajadi mamala kararat budi pekerti mangka ulah lalawora palias autis diri samistina hirup kumbu loma jeung warga jeung wargi tong hare-hare ka jalma HP tong jadi utami sing bisa ngadaliana nitina zaman kiwari tah kitu geningan unggelna kinanti anu ngajak pepeling ka urang sadayana supados dina ngagunakeun HP teu kengeng hilap kana waktos lali kana wanci anggot kana kawajiban urang sadayana. Rupina sakitu nu kapihatur ieu pupuh kinanti wilujeng tepang deui dina channel anu sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.